Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah kalayan kudrat sareng iradat ti Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ieu urang tiasa patepung lawung pamprok dohok deui dina pelajaran basa Sunda. Dina pelajaran basa Sunda minggu ayeuna insyaallah bade medar ngeunaan babagian biantara peras padika biantara jalaran wangunan biantara sanek biantara parantos dina minggu kamari. Babagian biantara gurat badagna dibagi tilu nyaeta aya bubuka biantara, eusi biantara, sareng panutup biantara. Buka biantara biasana eusina ngucapkeun salam jeung sanduk-sanduk kanu hadir. Terus ari eusi biantara mah bagian ieu biasana ngebrehkeun pamaksudan biantara. Sedengkeun dina panutup biantara ieu bagian teh biasana eusina sanduk-sanduk deui sarta dipungkas ku salam. Eta ngeunaan babagian biantara. Salajengna aya ngeunaan padika biantara. Padika biantara aya genep anu kedah diperhatikeun ku urang. Kahiji ngeunaan sora, lentong, wirahma, nada, paroman, pasang peta. Eta padika biantara. Ayeuna urang pedar hiji-hiji. Kahiji sora. Sorana kudu bedas sangkan kadenge ku balarea anu aya di dinya. Sarta bentes deui tina ngedalakeun kecapanana. Ulah geureum. Anu kadua lentong. Lentongna kudu merenah. Sakumaha ilahana lentong basa Sunda. Ulah nepikeun aya kajadian biantarana basa Sunda ari lentong basa Indonesia. Tilu wirahma. Wirahma teh patalina jeung anca gancangna sarta tarik halona sora dina nyarita. Ulah anca teuing nepi ka ngayayay sarta ulah gancang teuing saperti nu rusuh. Sorana kudu diatur. Lebah mana kudu tarik jeung lebah mana deui kudu alon. Kaopat nada. Nada aya patalina jeung eusi unggal bagian biantara. Upama eusina pikasedihieun tangtu bae kudu dikedalkeun dibarung ku rasa sedih. Kitu deui upama lebah pikabungaheun kudu dikedalkeun ku nada anu gumbira. Kalima paroman. Paroman atawa pasemon dina biantara oge kudu diluyukeun jeung eusi biantara anu dikedalkeun. Nu kagenep pasang peta. Pasang peta dina biantara mah teu perlu kaleuwihi. Biasana ngan gerak leungeun nuturkeun wirahma jeung nada biantara anu dikedalkeun. Sakitu pelajaran dina dinten ieu. Mudah-mudahan aya guna sareng mangpaatna kanggo hidup sadayana. Bobo sapanon carang sapakan nade dihapunten dina sabularining kalepatan. Hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.